Pasal martelakeun takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram eta aya 16 syarat teu kenging teu aya hiji prakna mudu sanggeus nangtung bener lamun sholat fardu sareng taya uzur. Dua mudu basa Arab lamun bisa. Tilu mudu lafaz Allah nu kawasa. Opat mudu lafaz akbar kalimana mudu tartib antara lafaz duana. Genep ulah panjang hamzah lafaz Allah ba'na lafaz akbar ulah ba'na akbar ulah panjang nu katujuh. Kadalapan ba'na ulah ditasdidan ulah tambah wawu antar kasalapan. Antara kalimah dua kasapuluh ulah nambah wawu memeh lafaz Allah. Kasabelas ulah eureun antarana kalimah Allah sareng lafaz akbarna. 12 sadayana huruf takbir sing kadangu ku awak nu boga takbir. 13 kudu sanggeus manjing waktu lamun dina sholat nu di waktu-waktu. 14 prakna takbir dina tingkah sanggeus urang nyanghareup ka Baitullah. 15 ulah ngaruksak aksara atawa patuker deui jeung aksara. Kagenep belas ari takbirna makmum eta mudu panderieun takbir imam.